Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu anu mulia, penak deui sareng pribados insyaallah dina carios anu kalintang lucuna. Seueur pendidikanana ieu carios salah sawios karesep simkuring anu judulna nyaeta Tukang Cendol Hajat. Keur bujangan tahun 2000 gawe teh di toko kolontongan, ngontrak di kontrakan murah, kamar ngajajar aya 10na. Lantaina semen anu geus beulah, kamar mandina di luar, eta oge sok dipake ku salerea. Hari mayar kontrakan ngan 30.000 sabulan hari tamah. Mayar kontrakan teh kaasup jeung maya listrik oge cai. Tatangga teh lamun lain buruh pabrik aya tukang dagang leuletikan. Aya nu dagang batagor, dagang cilung, cireng, sirop, cendol jeung sajabana deui. Di antara tatangga sakontrakan teh ngan kuring jeung Kang Ade anu masih keneh bujangan teh. Aya oge Kang Kardi, Mang Usup jeung Mang Ian anu hirupna nyorangan. Tapi maranehna mah sanyana geus kulawargaan. Kulawargana mah di lemburna masing-masing. Anu bade didongengkeun teh nyaeta Basa Mang Usup Tukang Cendol Hajat. Mang Usup mah kulawargana di Kuningan cenah. Mang Usup teh rek ngawinkeun budakna anu cikal. Tangtu bae kabeh batur sakontrakan di bejaan samalah aya anu dikontrakan sakur anu wawuh jeung Mang Usup mah di bejaan ku Mang Usup atawa ngawakilkeun ka baturna. Rada reuwas cenah Basa Mang Usup ngabewarakeun hajatna di riungan RT. Reng seriungan sanggeus rea anu bubar kaasup Mang Usup, calengkeung teh nu namina Parudi. Tukang cendol hajat diibur-ibur, kuduna mah tong diuar-uar atuh. Rerencepan we leuletikan, teu kudu ngabejaan sagala, bisi teu kabisa nyuguhanana. Tangtu bae anu aya di darinya teu aya nu mairan. Kuring oge nu hayang sapok-pokeun manglawankeun, tungtungna mah cicing bae. Keur mah kuring dianggapna budak keneh, henteu untupan, kudu manglawankeun ka Parudi. Parudi teh bendahara RT, ongkoh anjeunna mah cenah mah ngahonor di kantor kecamatan. 2 poe ti harita kuring dihiras ngabagikeun ondangan. Basa ka imah Parudi geus pok deui wae manehna ngahina ka Mang Usup. Jang, mun urang mah tong kikieuan nya. Ondangan siga kieu pasti mahal hargana jang. Bisa-bisa sanggeus hajat Mang Usup loba hutang, ngaranana oge tukang cendol. Ongkoh hajat tukang cendol mah paling oge nyuguhan sok cawerang jeung kurupuk naon deui atuh. Kuring teu mairan, langsung bae kuring balik. Isukna kuring geus ditugaskeun deui wae ngadaptar saha nu rek ka Kuningan cenah. Haratis teu kedah mayar alias borleo
Damang usup rek mang nyewakeun beus. Mimiti nama Parudi ngahulang di bejaan kitu teh. Wargi nya. Akhirna rarempegog ayeuna mah. Heran tukang cendol mang usup tapi bisa nyewa beus sagala kitu pokna teh. Kuring oge puguh kitu ampir sarua jeung Parudi. Tapi kuring mah heran teh lain ngahina. Heran asa mangreueuskeun dina waktuna nyawe beus geus parkir di hareupeun kontrekan. Geus AC anu mewah tuh nya mitra. Batur sakontrakan mah kabeh milu. Sesana tatangga sa RT kaasup Parudi. Dimimiti barangkat sarerea garumbira nyanyian jeung eak-eakan kawas barudak sakola nu piknik wae mitra tuh. Sakapeung aya oge nu sindir sampir nyindiran ka Parudi. Anu disindiranna mah ngahep-hep we daeraheun. Ari pek teh hajatna di Kuningan matak helok sarerea atuh. Imah mang usup teh lain saukur gede tapi agreng para mitra. Susuguhna sagala aya mewah pokona mah. Aya sop ayam, sewir daging, kakap asam manis, sate daging panggang, pais lauk. Seueur-seueur deui pokona mah para mitra. Teteh lah nya geuningan jalmi mah. Ceuk dongeng tatangga Mang Usup. Mang Usup teh anu pangbeungharna di lembur eta mah. Sawahna Mang Usup lega, kebon lega, samalah boga pabrik heller sagala. Dagang cendol mah cenah wargi ngan saukur resep, ngan saukur hobi cenah. Tiba heula lamun sawah tos di jala nya nungguan teh sok dagang cendol di kota. Bari barang ketrakan teh Parudi mah siga anu teu tenang. Era mah tangtu we pameunteunna mani barireum lamun aya nu nyindiran teh. Keur kuring kajadian eta teh jadi hiji pelajaran. Entong sok ngahina kasaha bae nya oge ditinggalina rudin, bodoh, cacah, miskin atawa naon wae nu goreng ulah sok ngahina ka batur. Upami urang ngahina ka batur cenah mitra, urang keheul ka batur, urang cua ka batur tangtos bakal dipiijit ku batur. Janten mangga urang sami-sami ningkatkeun supados urang ka batur silih pikanyaah saluyu jeung papagon agama dari gama. Norma sosial, norma adat, norma kebiasaan, norma hukum sareng norma sanesna. Hatur nuhun palawargi hapunten kana kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.